Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mahmud Official. Sekarang kita libur dulu ya untuk syuting-syuting bikin film. Hai. Kita sekarang luangkan Ngobrol-ngobrol santai luangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol santai dulu bersama AA. bersama Mahmud. Acem. Aduh, Aduh, kumaha Acem? Kesibukan naon wae ya. kesibukan ya ayeuna mah so sibuk aja sih. Non teh Sibuk 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 mencari kesibukan ya. sibuk sibuk nggak ngapa-ngapain gitu. Ayeuna gawe kana naon? Jadi ayeuna gawe alhamdulillah belajar 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 syuting. Oh, Mm-mm. jadi konten kreator. Belajar jadi konten kreator. Alhamdulillah. Alhamdulillah belajar belajar Nah, itu. emang nanti awal-awal mah dulu mau belajar intinya, mau mendengarkan nasihat orang lain. Intinya Mm-mm. eh, bisa memilih mana yang baik atau yang buruknya juga kita Mm-mm. untuk kedepannya. Ya, itu kan kembali lagi ke diri maneh gitu. Mm-mm. Ya, alhamdulillah sih meskipun Chan begitu berkembang tapi setik-setik kayak perubahan. Alhamdulillah, syukur. Mm-mm. Ayeuna Icing di mana? Cing di Cariwa. Serius? Di Cariw masih jeng kolot. Oh, jengkolot. Mm-mm. Hmm. Boga baraha adik? Tadi boga tilu Tilu. tilu. Tapi kalau carehat kan? Alhamdulillah Hmm. sehat. Ya, itu WA lah. Aduh, Ngarokok ah. emang enggak ngarokok wae. Mau aya rencana gawe ka pabrik deui? Eh, insya Allah berhubung ya kan di channel oge Chan begitu berkembang, Chan begitu Chan aya penghasilan nanti nama. Jadi rek insya Allah rek pabrik lah gitu. Oh, jadi sementara can Mm-mm. aya penghasilan, Mm-mm. nyata arek lempet heula ka pabrik Ka itu. pabrik sambil Hmm. gawe-gawe gitu kan seker akomodasi seker akomodasi. Oh, iya iya iya. Mm-mm. Jadi sambil gawe sambil ngembangkan sambil di Channel. konten kreator Oh, gitu. iya iya. Halus maneh. Salut. Daek perih ya. Perih ya. Hmm. Kus lagu Viera. Kumaha tah? Sok Kumaha teh lagu Viera teh? nujulna perih. Perih teh. Ampun, aduh, ampun. Itu lain. Itu mah gigi. Ya gitulah. Jadi orang kan selama iya nganggur guys hampir rek setahun sih ya. Masa tahun? Rek setahun awalnya kena penyakit lah pas lebaran. Penyakit naon tah? Kena tipes pokoknya lebaran teh kena tipes terus lebaran sempat dirawat sekitar 4 poe seminggu terus geus kitu awak terikeun ngeunaheun akhirnya di rongsen kena plek gitu kena plek paru-paru tapi alhamdulillah kamu cager berobat jalan Cager. Nah, cager alhamdulillah ini. menarik ya dibahas ya. Kata Mm-mm. awalnya terjadi bisa kena plek itu kumaha sih? Apa karena tina pagawean terlalu berat apa kumaha? Kan kondisi di pabrik mah kan henteu ongkos udara di kampung gitu nya. Ini kan ayeuna tina bahan-bahan atau misalkan material naon pasti kan ngararebul nya ngaranna di pabrik Mm-mm. gitu. Apa kumaha gitu aya apa aya turunan gitu. Ya hari urang mah sih kumanya mikirna teh ngaranna penyakit teh nyawa di mana wae teh. Ngaranna penyakit teh nyawa. Hmm. Ya batur ge loba nu misalkan gawe gawe kieu gawe ge tapi loba nu kena. Hmm.
Da penyakit mah geus aya nu ngatur heueuh. Tah eta selama baraha bulan eta nepikeun ka ayeuna geus genep bulan lah. Genep genep bulan bulan. berobat jalan. Jadi tiap isuk-isuk meme sarapan pokoknya minum obat heula selama genep bulan. Nah, ayeuna mah alhamdulillah geus cager. Oh, iya, Geus iya. ngeunah deui ngarokok. Bener. Geus ngeunah deui udah ge Nah, alhamdulillah. lamun misalkan bisa mah sebenarnya menurut dokter heula ngarokok teh sebenarnya mah tapi nya aya di dinya gitu meureun aya. Sok aing pikeun lain naon ngarokok teh urang mah. Aduh, Kuat kuat sok aing pikeun reureun ngarokok teh. kaimpikeun nya. Orang kaimpikeun teh sok kaimpikeun beunghar, kumaha tuh? Saking ngumpat na geus hayang beunghar. Tapi keadaan tidak akan memaksa. Tapi ya insya Allah pasti. Boga awewe ayeuna. Ngajar si cenah deket teh jeung randanya. Nu daekeun ah. Astagfirullah. Aduh. Bener ya. Cenah atacem teh aya nu ngomong ke orangnya. Atacem teh ganteng mah henteu, maaf-maafnya. Cenah manis, karismatik cenah. Maka gitu. Manis los rambutan. Aduh mun gitu mah we geus semoga awewe ah. Lain sing sabar we nungguan. Iya, lain lain can boga lain teu boga awewe, can meunang anu tepat. Ini pepatah mah aya nu sok cek zaman ayeuna mah apa? Lebih baik telat menikah daripada ketemu orang yang Salah. Nah, Ya. Jadi intina mah kan hari ngaranna nikah teh teu sembarang gitu ah menurut orang pribadi. nya. Aya ngaranna nikah teh teu sembarang. Oh, urang aya nikah yeuh. Wah, saya rek kawin. Aya nikah pokoknya kudu kawin ya tahun hareup misalkan bulan hareup. Jadi teu kitu urang mah. Jadi bener-bener mempersiapkan mental. Mental. Itu nama mental. Mental teh maksudnya dina segi naon ya? Apakah segi fisik orang atau tina ekonomi orang atau tina lain-lain? Tina naon teh? Jadi kieu we ya. Ayeuna yeuh urang hirup sorangan. Geus karasa lah lika-liku peurihna geus karasa gitu. Komoding kayak hirup duanya pamajikan. Ya emang rezeki mah geus anu ngatur pamajikan geus anu ngatur lah. Rezeki mah tapi kan otomatis mental orang kudu bener-bener kuat. Pasti. Nah, jadi teu sembarang gitu. Menurut orang tapi beda-beda kan. Emang bener. Tapi hampir kebanyakannya ayeuna lamun misalkan cuma setengah sapotong teh geuning nikah di usia muda. Banyak kan cuma hanya bertahan 1 tahun atau 2 tahun di tahun berikutnya karena mungkin karena mentalnya nggak kuat juga, akhirnya berpisah gitu. Juga. Emang sebenarnya anu dicari kumaneh teh awewe kos kumaha sih? Apa boga tipe cewek yang baik, apa soleha, apa anu kumaha? Sugan beda gitu boga pilihan, cewek idaman. Anu daekeun ka urang. Ya pasti sih ngaranna jelema mah lalaki gitu. Boga pilihan, boga target lah, boga iya apa? Tipe mun cara cek ayeuna mah tipe cewek kayak gimana? Intina mah nu daekeun ka urang menerima apa adanya. Intina mah daekeun ka urang geus nyaho kondisi urang geus kieu. Saking ayana. Aduh guys. Aduh, nah gitu pokoknya guys. Aduh, pokoknya gitu aja pokoknya. Dengar katanya Atacem ini apa pernah terjerat pinjol, apa hanya sebatas gosip dari teman-teman, apa emang benar sih kejadian itu? Oh iya, ya itu kesalahan yang bener-bener luar biasa, kesalahan nu bener-bener luar biasa nu pernah kurang dilakukan eta. Kesalahan naon tah eta? Sigana aduh ya rada makin menarik ieu.
Pokoknya mah pokoknya awal-awal terjerat pinjol, Iya. tapi alhamdulillah emang geus beresnya. Nya, Alhamdulillah geus beres, geus dilunasi, alhamdulillah geus teu boga sangkut paut teuing. heeh. Ya intina mah awalna mah main sih ya. Main slot. Main slot intina mah. Wow, Nah, slot. pastilah pasti loba contoh sih. Iya, iya, iya. Lain urang doang geus Mm-mm. pasti. Iya, memang banyak yang beredar katanya. Loba. Slot merasakan. Tapi Mm-mm. giliran menang, wah, alhamdulillah menang guys, katanya gitu. Mm-mm. Kan jadi orang awam itu berpikirnya, wah, slot itu makin menggiurkan ya gitu kan. Mm-mm. Nggak apa ya, Bukan nggak meyakinkan lah. Mm-mm. Meyakinkan itu udah jelas. Jelas kayak masang togel kan jelas misalkan pasang 1.000 kalau lamun menang misalkan jadi 6 juta jadi 8 juta itu jelas. Udah jelas ya. Jelas tapi kudu menang. Kudu menang. Memang. Heeh. Tapi kan kalau misalkan orang awam itu berpikirnya, wow, pasti itu. Pasti menghancurkan. Tapi aya deui ya anu carita babaturan urang Mm-mm. anu bener-bener nepi ka ayeuna eta hutang nepi ka loba gitu gara-gara main. Gara-gara main apa? Gara-gara main. Mainnya hutang ayeuna nyampe sekitar 40 juta na. 40 juta. 40 juta. Hutang apa naon eta 40 juta gitu. Eta Pokoknya awal lama kan jadi mainnya teh main pinjem duit ka pinjol ini geus blokiran kan ya. geus teu dibayaran. Jadi intinya mah kayak ke rentenir, ka bank gitu. Jadi setiap bulan kan bunganya meningkat terus. Iya, mekar terus ya. Mekar terus. Jadi setiap bulan nambah ayeuna teh nyampe sekitar 40 juta. Membengkak ya. Membengkak. Anu di karunyaan oge jadi manehna teh kolotna teh geus broken home. Broken home jadi broken home teh kumaha ya? kolotna teh geus papisah. Oh, cerai. Geus cerai. Jadi mainna teh ti leuleutik diuruskeun ku ninina. Ku nenena. Ku ninina, heeh, diuruskeun ku nenena. Kolot lalakina tos nikah deui. Heeh. Kolot awena geus nikah deui. Jadi mainna teh teu diurus ti leuleutik. Oh, jadi Heeh. awalnya mah gara-gara ya Gara-gara main. kembali ke rumah tangga yang tadi ya. Karena udah rumah tangga masing-masing udah memiliki pasangan, jadi anak terlantar gitu karena mengenal slot jadi seperti itu. Iya gitu ya anu lebih dikaruniakeun mah jadi ayeuna teh mainnya bingung ngadu ka saha utang geus gede gawe gaji ukur UMR Bogor kan teu sabaraha. Iya. Jadi setiap bulan bayar bungana doang teu kabayar. Malah kewalahan ya. Malah kewalahan. Jadi meningkat. Itu pokoknya buat saker kemaran ieu barudak sebelum bener-bener terjerumus stop gitu teh ayeuna. Nah, tadi kita guys. Jadi ulah sekali-kali maneh heureuy slotnya. Sekali-kali pokoknya mah heureuy nu salah itulah. Coba-coba. Eueuh beunghar main ieu. Beunghar ieu cenah ge. Nyengekeun tah. Nyajian pelajaran wae kan babaturan gitu. Tapi ka kituna dari karunya mah karunya tapi kumaha urang ge paneuk. Urang ge pikarunyaeun. Sedihieun. Aduh, aku kudu ngomong mah guys. Aing kudu jadi mau diceritakan orang bawa lebih sedih. Tapi alhamdulillah meureun aya problem masalah kehidupan ieu. Alhamdulillah cuman mungkin ayeuna mah anu di jero pikir teh leuwih fokus ka karir nya masih. Karir heula. Awe mah nomor sekian lah. Insyaallah awe Allahnya. Ya misalkan mun tibang mungkin hayang main-main jeung awe mah ulin-ulin ya. Ayalah babaturan-babaturan gitu. Tapi masih masuk nongkrong-nongkrong kene jeung awewe anu kamari cenah rada deket ngeranda. Tara kayaknya mah geus tara we paling nongkrong-nongkrong paling jeung babaturan deket lah. Jarang jeung orang kapanggihnya. Terakhir kapanggih teh udah ke orang gawe bareng teh ya. Jarang enggak? Ayeuna mah keur di fase mungkin keur males ka mana-mana gitu. Males ka mana-mana
Tapi sekali keluar teh males balik gitu. Nah, iya udah disebut nak umur segini lagi lucu-lucunya guys. Kadang-kadang males balik, tapi males gitu liliaran, ulin tepubu males gitu kan. Di lembur oge di mah rekan-rekan seumuran guys sebagian guys pada nikah gitu. Iya. Jadi intinya semakin Mm, tua itu teman itu semakin jarang, semakin semakin berkurang. Banyak-banyaklah beristighfar. mm, Astagfirullah. astagfirullahaladzim. Nah, terus aina Mahmud kumaha aina kasibukana? Masih kasih gawe mungkin apa kumaha? Ada orang sih ya masih kene menjalani sebagai ya karyawan swasta gitu Mm-mm. di salah satu perusahaan. Ya aku mah ada ya tuh di sana tahu keahlian nanti Bang Eta doang orang. Kumaha tuh Tapi guys. loba beredar di babaturan cenah Mahmud teh keur ngebangun suatu channel oge gitu. Ya alhamdulillah sih ya Mm-mm. meskipun penontonnya ya dibilang segitu-gitu aja tapi alhamdulillah kita punya karya gitu ya. Mm-mm. Harus Berarti bangga ya punya yang karya walaupun berarti yang terpenting sekarang kita punya karya gitu. ya iya sejelek apapun atau sebagus apapun akuilah itu hanya itu karya kita Oh, bukan dari hasil jiplak orang atau mm-mm. download paste copy paste gitu bukan Karena berarti sejelek apapun karya kita, jangan malu untuk mengakui mengakui, ya, memperluas lah ya. iya intinya begitu Mm-mm. Oh, tentunya juga kita apa ya ke teman-teman itu harus bisa sharing-sharing lah mm-mm. bagaimana caranya kok bisa kayak gini ya teman juga mungkin ada teman juga bisa ngasih masukan oh ya lu harusnya kayak gini nih nah, kayak gitu kan kalau misalkan kayak gitu kan gue juga bisa ngambil gimana positif bagusnya juga Mm-mm. Ya luar biasa banget ya. yes Berarti benar-benar memperjuangkan gitu, hmm. memperjuangkan biasa. Kadang guys iya kan podcast aing guys tapi aing udah di roasting mah sih ya Aduh, ya gantian atau teman-teman ya. Mm-mm. Gantian. aduh guys cuma tuh